cing balik anjing sia jadi lalaki teh koplok sia mah. Meuni eueuh sia mah. Akhlak nu alus teh koplok sia teh. Sia mah rajon boga pamajikan goblok. Giliran keureuneuh sia mah ditinggalkeun. Eueuh pertanggungan jawabna sia mah ka pamajikan jeung ka anak sia teh koplok. Sia kudu inget, ari sia keluar ti mana goblok. Sia teh keluar ti indung sia. Kudu inget kadinya sia teh lumatak sia. Pamajikan sia keureuneuh teh kudu tanggung jawab goblok sia teh atuh. Yang modar ditinggalkeun deui, ditinggalkeun koplok. Ari sia teh boga akhlak, kudu karunya katurunan sia atuh anjing sia teh. Jadi lalaki teh meuni eueuh pertanggung jawabanana sia mah. Cek aing kumaha mata kudu ngopi sia teh koplok. Jadi otak sia teh kitu patut goblok karunya atuh sia teh katurunan sia goblok. Main tinggalkeun wae emang anak hayam koplok.